zaman baheula aya di kerajaan anu dipimpin ku Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung kagaduhan dua putri anu geulis nyaeta Pubararang sareng Purbasari. Dina ngadekatan akhir hayatna Prabu Tapak Agung rek meken tatah kerajaan ka salah sahiji putrina manehna nunjuk Purbasari. Pubararang selaku lacekna Purbasari ngerasa teu setuju lantaran kuduna manehna nu jadi penerus tatah bapana. Purbararang sirik ka Purbasari. Akhirna Purbararang boga niat goreng. Manehna menta ka dukun pikeun nyalakakeun Purbasari. Teu lila Purbasari dijadikeun ngabogaan panyakit kulit. Akhirna Purbararang ngabogaan alesan ngusir Purbasari. Purbasari akhirna diasingkeun di hiji leuweung. Alila di leuweung Purbasari ngabogaan loba babaturan sasaran anu bagus ka manehna. Salah sahijinya nyaeta Lutung Kasarung. Lutung Kasarung sok ngabantu ieu ngahibur Purbasari. Dina hiji waktu, Lutung Kasarung ngalakukan samadi minta ka Dewata pikeun kasehatan Purbasari. Teu lila tanah anu deukeut jeung tempat semedi eta berubah jadi talaga alit anu ngandung ubar pikeun Purbasari. Purbasari dititah mandi di atas talaga. Bener bae panyakit Purbasari langsung leungit, kulitna langsung mulus deui. Akhirna manehna balik deui ka kerajaan. Pubararang teu terima Purbasari balik ka kerajaan. Manehna embung ngeleh. Manehna minta diadu papanjang buuk saha anu paling panjang buuknya eta anu menang. Pas ditingali buuk Purbasari anu paling panjang, Purbasari menang. Purbararang eleh deui. Purbararang ayeuna ngajak pakasep-kasep tunangan. Kusabab ngarasa tunanganna anu paling kasep. Purbasari narik leungeun Lutung Kasarung sabari ngomong, "Ieu tunangan urang." Purbararang seuri lantaran ngarasa Lutung eta eueuh tandingna jeung Indrajaya tunawanana. Teu lila eta Lutung ngalakukeun semedi. Teras wujudna berubah jadi lalaki kasep tur gagah ngelehkeun Indrajaya. Purbararang akhirna ngaku kaelehan manehna. Tur menta hampura pikeun kasalahanana ka Purbasari. Lantaran Purbasari ngabogaan sikap dageur, akhirna Purbasari ngahampurakeun kasalahan Purbararang. Akhirna maranehna baralik ka karajaan. Purbasari jadi ratu direndengkeun ku lalaki damanana lalaki eta anu maturan Purbasari sasar di leuweung. Lalaki eta teh nyaeta Lutung Kasarung.